Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Egi? Terus di bumi rencangan, Mak. Nah, cina mai gitu. Sija nunggu cerik. Berarti Egi batalnya, Mak. Teu batal puasa mah. Cek abah ge, nu ngabatalkeun puasa mah. Nu saban-saban ngabatalkeun kana puasa lahiriah atawa jasadiah. Nyaeta saban-saban kalayan nyadar ngasupkeun barang inuman kadaharan kana bahama tanah piirung nya eta batal puasana. Tapi aya oge nu ngabatalkeun kana pahalana. Naon diantarana ngomongkeun batur, ngawadul, ngamek nya campah ngahina batur eta oge batal. Atawa nyiarkeun kamaksiatan oge matak batal kana pahalana puasa. Matak jang geulis bager, jaga lisan urang, jaga pikiran urang, sangkan puasa ayeuna leuwih hade tibatan puasa anu geus kaliwat. Insya Allah. Tah gitu. Sok tuluikeun puasana. Batal atuh, Mak. Batal kumaha? Da Egi mah cirambai tele nangis. Nah, aku naon? Egi teh tos mamrujak sareng lerencangan, lada teuing, jadi weh cirambai. Tuh, ieu sesana ge, mah bade. Astagfirullahaladzim. Egi.